Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, petepang deui sareng simkuring di channel Eva Farida. Dina danget ayeuna simkuring bade midangkeun biantara kanggo anu purna bakti atanapi anu pensiun. Satajana kadihilap di like, komen, sareng di subscribe. Hatur nuhun, mangga wilujeng nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah anu kusim kuring dipihormat, Bapak, Ibu, Guru anu kusim kuring dipihormat, sinareng tamu uleman anu kusim kuring dipihormat. Puji kanu maha suci, puja kanu maha kawasa, mangga urang sami-sami sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin mangpirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana. Tehilap, solawat miwah salam, mugia salawasna ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katut kapara kulawargina, kapara sahabatna, tugdugi ka urang salaku umatna. Bapak miwah ibu anu kusim kuring dipihormat, alhamdulillah dina danget ayeuna urang tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina raraga paturai tineng Ibu Mimin simkuring wawakil tirengrengan Dewan Guru sejak ngadugikeun sasiereun sabeunyi kanggo ibu wargi urang sadaya anu baris purna bakti. Kalintang bingahna simkuring sapara kanca tiasa sasarengan paheuyeuh-heuyeuh leungeun salami mang taun-taun di ieu sakola. Seueur paninengan nu moal tiasa dipopohokeun. Hatur nuhun kana ilmu sareng pangalaman Ibu Mimin anu kalintang jemarna salami ieu. Nu baris janten bekel kanggo abdi sapara kanca dina mayunan mangsa anu bakal dongkap. Bapak miwah ibu anu kusim kuring dipihormat, simkuring sapara kanca neda agung cukup lumur neda jemar pangampura pilih salami mancen di ieu sakola seueur pisan kalelepatan sinareng kaluluputan ka ibu mungguhing manusa tempatna hilap sareng lepat. Mugia ibu salawasna dipaparin kasehatan lahir sinareng batin, najan jarak mah anggang, mugia hate mah tetep nganteng. Najan secara lahir paanggang, mugia silaturahmi mah moal dugi kapegak. Pangjurung doa tinu jadi putra, baraya kulawarga di ieu sakola kanggo ibu nu baris purna bakti, mugia salawasna diriksa ku Allah Subhanahu wa taala. Jasa salira sakitu ageungna kanggo nagara dina ngadidik murangkalih. Insya Allah janten amal jariah kanggo engke jaga. Mung sakitu nu tiasa kapihatur bobo sapanon carang sapakan. Bilih aya cariosan anu pondok nyogok panjang nyugak mugia tawakuk jembar pangampura. Anu kapihatur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana sakitu kanggo contoh biantara kanggo anu purna bakti atanapi pensiun. Kirang langkungna simkuring nada dihapunten. Sakitu wae video dina danget ayeuna hapunten bilih aya kalepatan. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.